Itu kusir bangun ambek teuing turun tina delman kuda di pecutan tarik teu aya pisan ras-rasan teu ngarasa keun bongkena kasato laib padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula. Nah abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket taya ras-rasan abong kena abdi sato teu ngarasa keun capek sadi dinten pae poso mogok soteh awak nungse. Sahabat,